Selamat datang lakon Putu Sirawing Makalangan. Kirantis putri iblis marakayang jadi lebih hati-hati dina neruskeun tarungna sabab kakuatan panarajang lawan mampu nembus kakuatan ilmu wadasraga. Kirantis nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kirantis ngajrerat terus ngalayang, si Hawuk tetep teu ingkah di tempatna. Barang Kirantis ngalayang bari metakeun pedang narek ngarah kana beuheung lawan, dina kayan Kirantis masih ngalayang turun harita si Hawuk ngagerakeun curug jajangkungna nyata ramo leungeun katuhuna bari nyarita. Rasa kumana Kirantis jurus penglebur raga. Dina kayaan Kirantis masih ngalayang turun, harita aya getaran kekuatan anu neumrag kana badana. Huskus, Kurang ajar. Kirantis ngagro kaget bari nahan ka nyeri. Badana ngajengkang ngalayang ka tukang. Waktu napa kana lemah Kirantis dadalik degan menurut tulengkah ka tukang. Kirantis gancang ngajaga kasaimbangan badana terus mancukeun di tangtunganana. Kirantis bari berhatikeun nuju lawan terus ngomong dina jero hatena. Kurang ajar. Jurus pamungkas ilmu silat marakayang anu digunakeun ku aing teh lah gampang makaran diungkulan ku si Hawuk. Nalika ieu kaayaan si Hawuk mampu mungkulan jurus pamungkas ilmu silat aing. Selas aing baru ngagunakeun kakuatan ilmu sihir mun kaya kieu mah ieu. Kakuatan tenaga lapisanana mampu nembus kana kakuatan ilmu wadasraga anu ngalapis sakujur badan aing. Aing jadi penasaran, anu mata kudu ngagunakeun kakuatan ilmu sihir. Pedang waktu geni dibantingkeun kana taneuh dibarengan ku mantrana. Leungeut pedang ganti jadi jirimna si Hawuk. Kirantis marentahkeun ka si Hawuk palsu pikeun maju narajang kanu jadi musuhna. Hasok maju tarajang musuh aing, buktikeun kakuatan maneh maju narajang. Si Hawuk palsu ngajrelat maju narajang samemeh panarajang, tapi harita si Hawuk ngagerakeun di curug jeung jajangkung ramau leungeun katuhuna. Husyus! Getaran kakuatan neumrag kana badana si Hawuk palsu ngajarikeun balik deui ka asal jadi pedang waktu geni anu terus ngabelesat mulu kalebah Kirantis. Pedang waktu geni ngabelesat ngalayang mulu kalebah Kirantis. Langsung pedang waktu geni ditewak lebah gagangna ku Kirantis. Beuki nambahan kakagetna Kirantis. Terus kabantingkeun di pedang waktu geni kana taneuh. Leungit pedang ganti jadi cirim maung gede anu lapar. Sora ngagaurna mau ngajadikeun Guntara jeung Sandawa Sadewu jadi kasima. Kirantis mere parentah ka mau sinang ngrekeb musuhna di sasakawakna.
hasok tarajang musuh aing mau lapar. Karakab sasaak awakna musuh aing. Gancang maju narajang. Buktikeun kakuatan maneh mau lapar. Mau gede anu lapar. Bari ngagaur maju narajang garang nakeran. Si Hawuk ngagajreng kagigireun maung. Saterusna leungeun katuhuna ngahantem kana hulu maung. Gajleng hyukes. Bari ngagaur mau ngajaul katukan, rubuh ngagedebut balik deui ka asal jadi pedang watu geni. Pedang watu geni ngalayang balik deui ka Kirantis anu langsung ditewaku leungeun katuhuna. Kirantis ngahuleng kerung bari nyarita dina jero hatena. Kekuatan ilmu si Hawuk bener-bener hebat. Aing boga keyakinan kekuatan ilmu anu digunakeun ku si Hawuk lain kekuatan ilmu anu sapinuhna, tapi geus mampu hungkulan kemampuan ilmu silat Malakayang murka jeung kekuatan ilmu sihir anu digunakeun ku aing. Ningali kana ieu kenyataan, aing boga pamikiran kekuatan ilmu si Hawuk bakal mampu hungkulan kekuatan ilmu Silang Bule. Anu matak aing kudu bisa babarengan jeung si Hawuk mangsa ngalakukeun balas dendam ka Sinang Bule. Kari hiji-hijina harapan aing iwal ti kudu ngagunakeun kekuatan ilmu panggendam jiwa sangkan bulu hatela si Hawuk. Anu saterusna bisa narima kana karep hayang aing pikeun babarengan ngalakukeun balas dendam ka Sinang Bule. Kirantis ngerasa kaget sabab kekuatan tenaga lapisan si Hawuk mampu hungkulan kekuatan ilmu sihirna. Reka gunakeun kekuatan ilmu jaya wikrama tacan kacangking sapinuhna. Akhirna Kirantis nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu panggendam jiwa. Sedengkeun si Hawuk harita nyarita di barung jeung seuri. Perhatikan waing. Wane jadi si Ganu bingung si Kirantis. Bisi wane masih kene penasaran. Asok gunakan kekuatan ilmu anu leuwih hebat dari sia. Goblok. Aing geus ngawasa sapinuhna kekuatan ilmu jangyang panglebur sukma. Sakumaha hebatna kekuatan ilmu lawan. Baru ngelawanan kekuatan ilmu aing. Awandungan ku manusia Kirantis berwek yang lain. Jurus kahiji aing panglebur raga malah aingan saul ngagunakeun sapalapat bagian kekuatan ilmu jurus nu kahiji ge. Wae geus bingung. Asok rek kumaha ayeuna ketak manusia Kirantis. Kirantis anu geus ngagunakeun kekuatan ilmu panggendam jiwa ngarobah sikap jeung caritanana harita terus nyarita ka si Hawuk. Kekuatan ilmu Den Hawuk memang hebat, Den. Ranti secara jujur ngaku karena keunggulan ilmu Den Hawuk, Den. Malah Rantis boga keyakinan kekuatan ilmu Den Hawuk lebih hebat tibatan kekuatan ilmu Sinang Bule, Den. Titadikan ge ku Rantis geus dicaritakeun musuh utama urang memang sarua. Nyatana Sinang Bule, Den. Anu matak bakal leuwih hade mun urang bisa babarengan ngalakukeun balas dendam ka Sinang Bule. Malah Rantis bakal ngabantu ka Den Hawuk, Den. Pikeun neangan laratan manintin jeung Embah Rangkebong. Sarta bisa dipastikan bakal bisa mastikeun di mana ayana eta dua jalma anu keur diteangan ku Den Hawuk, Den. Kirantis ngaku kana kaunggulan si Hawuk. Anu saterusna ngajakan si Hawuk pikeun babarengan balas dendam ka Nang Bule
sarta bakal ngabantu kana karep kahayang si Hawuk anu keur neangan laratan ngeunaan Manintin jeung Mbah Rangkebong. Ngadengi caritaan Kirantis ngadadak sikap si Hawuk jadi robah. Kekuatan ilmu panggendam jiwa nembus karena jiwana si Hawuk. Jadi kaentrepan ku perasaan resep ningali sikap jeung ngadengi caritaan Kirantis. Sanajan si Hawuk geus nyangking sapinuna kekuatan ilmu dangiang panglebur sukma, tapi batina geus leuwih ti heula kapangaruhan ku caritaan ti samemeh Ijen Jajaten nu nerangkeun Kirantis hayang balas dendam ka Nang Bule. Saterusna si Hawuk nyarita deui ditujukeun ka Kirantis. Wang ajak wale kuain diterima Rantis. Memang ada benar tabungan mana Rantis. Oh, mau bari mana bisa ngabantu kain mo. Pikan masih kunjung wala ya nama nintin indung ain ojeng si Mbah Rangkebong. Nuri harap kon kuain bisa diterima Rantis. Aing malah resep tinggal istirah manis tandukan aing. Sarua jeung aing anu beda jeung musik Rantis. Ningali sikap jeung caritaan si Hawuk anu robah, harita Guntara jadi kagetan oge. Saterusna ngomong ngacoet loncat mulu ka tempatna si Hawuk. Sangasna deket terus ngomong lalaunan. Ke. Keula den Hawuk kela ya, den Hawuk den. Kela den, hey, den. Kela den. Mangsal guna dah kaget oge den ya. Ningali sikap jeung caitaan den Hawuk. Anu jadi ngadadak robah ka masjid den. Jadi kalau kasiganu malik resep ka Kirantis dengan den. Ngerasa aneh jeung tengarti we mangsal guna ieu teh den Hawuk. Ngadengi caritaan Guntara harita si Hawuk kalaka Malik Ambak. Wane wontong abatot kawas kitu sargun goblok. Wale tu waludu kana cerita lain. Mongos yo mane wontong babadengan jeung aing. Leuwih hade mane montong babadengan jeung aing sagudang ajar. Oh putusan ti aing sawal anu ngarasa teu panuju main kene ini teu kudu babadangan jeung aing. Kas dengan Gusti aku belum. Wala mun aya nu wani ganggu atawa dengan jenan ka si Rantis. Wakal aduh hadapan jeung aing sasalgun. Ningali si Hawuk kalakah Malik Ambek, harita Guntara terus nyarita deui. Ya, ari den Hawuk geus mutuskeun kawas kitu mah den. Bang Sargun ge moal wani ngabantah atuh den. Bang Sargun tang tuwe kudu narima kana kaputusan ti den Hawuk den. Sata kudu ngacenan ka Kirantis sakumaha anu dicaitakeun ku den Hawuk den. Guntara tuan yang ngabantah. Kangaranan kudu ninggalkeun si Hawuk mah tangtu moal bisa maturan si Hawuk dina mangsana ngarebut pangaruh jeung kakawasan Tuan Bilem jeung Nyai Kintamani anu geus ngagantikeun kadudukanana eta dua jalma mimpin paguron lintang jagat. Guntara nya terus minta dihampura ka si Hawuk pikeun terus marengan si Hawuk sarta morek wani ganggu ka Kirantis. Sedangkan Kirantis geus ningali kana parobahan sikap jeung caitaan si Hawuk. Jadi boga keyakinan si Hawuk geus kapangaruhan ku kakuatan ilmu panggendam jiwana. Harita terus datang nyamperkeun ka si Hawuk, ngajakan sasalaman bitus cerita. Tanda urang timimiti poe ieu bakal babarengan pikeun bas dendam ka si Nang Bule, Den. Saat ngabebaskeun
hati urang masing-masing. Eueuh salah namun ayeuna Rantis ngajak sasalaman ka Den Hawuk Den. Pikeun mungkas pacen kadan di antara urang duaan. Ki Rantis jeung si Hawuk harita terus sasalaman mangrupa tanda duanana bakal babarengan ngalakukeun balas dendam ka Nang Bule. Saterusna si Hawuk nyaita deui ditujukeun ka Guntara jeung Sadawa Saduwu anu geus jadi anak buahna. Malah dicaritakeun ku Sadawa jeung Saduwu kadatangan si Hawuk ditungguan ku Ki Rantis di warung nama Iping. Muarek ini tinggalkeun warung mun teu pagih jeung si Hawuk. Mun angkat terangan ti Sadawa jeung Saduwu anu saperti kitu si Hawuk jeung Guntara jadi panasaran satusna si Hawuk harita nyarita. Wah, angge soal sakit Rantis, saya hoan sa aing sigana mah. Aing jadi penasaran, hayang eta si Rantis sawe rumaja. Kakek bisa aing salah ya. Kamane Sargun? Kitu di mana dia badamu? Catat dina ingatan, sarta kudu diperhatikan ku balaneh tiluan. Dimimiti ieu malaneh tiluan kudu ngahormat ka si Rantis anu bakal babarengan jeung aing. Ingatkan sia. Reukeun ngalakukeun balas dendam ka si Hawuk. Sangeusna indung aing manintin jeung Simah Kebung Panggih, kitu ge lamun maraneh tiluan masih keneh hayang babarengan jeung aing. Ieu kaputusan aing anu teu bisa dibantah. Mun aya anu teu ngahormat ngajeunan ka si Rantis, wah aing bakal ditindak anjeun diwawajah ku aing mah. Guntara anu leuwih tira nyarita. Mang Sargun narimakan lagi kaputusan ti Den Hawuk Den. Eta kaputusan tangtu bakal dilaksanakeun anu sakumaha mistina Den ku Mang Sargun. Anu penting karep jeung pamangsudan urang sing aya dina kalancaran we Den. Kitu ta Den Hawuk. Sadawa milu nyambungan kana caitana Guntara. Dawa ge sarua bakal ngalaksanakeun eta kaputusan ti Den Hawuk Den. Sagarupa kaputusan naon bae ti Den Hawuk tangtu kudu dilaksanakeun ku anu jadi anak buahna Den. Saduwu ge sarua harta milu mairan caitaan ditujukeun ka si Hawuk. Duwu ge sarua moarek wani kurang ajar sarta teu ngahormat ngajeunan ka Ki Rantis. Kangaranan anak buah kudu bisa narima kana kaputusan ti Den Hawuk Den. Guntara jeung Sadawa Saduwu jago kembar Karanganyar narima kana kaputusan si Hawuk sarta bakal ngalaksanakeun eta kaputusan. Geus kitu mah si Hawuk ngajakan Ki Rantis pikeun neruskeun obrolan di tempat pademukanana si Hawuk. Geus kitu mah si Hawuk lempang ngareneng jeung Ki Rantis ti heula. Ditukanginana nuturkeun Guntara katut Sadawa jeung Saduwu. Caturkeun harita di sumur Regok Panamping. Mangkali si Jawara Idaman juk ngarendeng di hanapeun tatangkalan. Di hareupeunana diuk Ki Petir si Samer Nyawa. Anu diuk bari nyarandekeun awakna kana tatangkalan. Tiluanana guntreng ngalobrol manggali si Jawara Idaman anu keur cumarita. Hari berganti, waktu berlalu, menjadikan si Jawara Idaman sudah tidak sabar lagi. Ki Petir? Berharap Nang Bule segala rengse menumpi dirinya gitu. Kemudian kita akan pulang kandang ke kampung kahuripan. Kemudian si Jawara Idaman dan Dewi Kayang Manis secantik jelita kekasihku akan meresmikan hubungan untuk ngahiji ngalaki rabi. Sebab sudah sepakat untuk dilaksanakan di kampung kahuripan. Kenapa begini Dan?
Sebab si Jawara Idaman sudah menjadi bagian dari keluarganya si Rawing. Sehingga kalau sudah melaki rabi ngahiji mah tidak akan karagok lagi. Gegentetan di saat keluar rumah. Apalagi pada duaan di jero enggon. Harita Dewi Kayang milu nyambungan kana caitan si Jawara Idaman. Inaan karep jeung kahayang mah abdi di sarua tukang gali. Memang kudu bisa laksana jadi kenyataan atuh. Da abdi ge asa teu parugo atuh. Ari dina kenyataan, abdina kaayaan terus kawas kieu mah Kang. Da pugu abdi kitu di Kang gali si Jawara Idaman calon suamiku yang ganteng ini sama dong pada boga hak bikin ngahontal kabagjaan. Gitu ari ceuk abdi mah kipetir. Kipetir si samar nyawa. Ngabagikeun panentepna ka si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang terus carita. Dewe gengarti sarta bisa ngarasakeun ka karep ujung Kayang ilaing duan. Mantang tuwe kudu sabar nungguan tepikeun kareng sena nang guru tina numpi dirina nya. Anu matak ilaing duan ulah kapalang sabar. Malah ke dewek bakal ngarasa leuwih bagja mun tepikeun ka dina waktuna dewek nyaksian ilaing duaan rendengan. Dewek bisa ditempungkeun jeung si Rawing akina nang guru. Sabab salila dewek makalangan di dunya kajawaraan tacan kurung si Panggih jeung si Rawing. Tapi ari ngeunaan beja mah geus mineng ngadenge dina waktuna si Rawing akina nang guru masih kene makalangan mah tacan aya jago atawa jawara anu mampu mapakan kana ajen pangatrina. Eta anu jadi panasaran pangna hayang bisa panggih teh. Ahai, ya menjadikan sama dan sarua atuh kalau begitu mah kipetir. Aku si Jawara Idaman juga tentu saja akan merasa lebih suka dan bahagia ketika di saat rendengan dengan Dewi Kayang manisnya ini, si cantik derita ini, permata hatiku ini disaksikan juga sama si Rawing gitu ki. Walaupun umurnya sahanapeun akan tetapi namanya sudah kawentar kemana-mana, kakoncara kajana pria. Istilah kata sudah ya apa itu sudah punya nama lah gitu. Malah ada yang harus kipetir ketahui ki. Da ngeunaan naon kitu nu ku dewek nyaho teh janggali. Setelah undur dari dunia kejawaraan, tahapan ilmunya si Rawing malah sudah mencapai puncaknya ki. Ketika ada yang memaksa untuk menantang Ijen Jajaten, si Rawing sudah tidak lagi menggunakan jurusnya ki. Akan tetapi lawan dapat dirubuhkan. Begitu juga dengan kaseketan batinnya ki, menjadikan lebih unggul dari orang yang membogaan ilmu panarawangan kipetir. Yang jelas si Jawara Idaman sudah minang dibantu dari jarak jauh sama si Rawing gitu ki. Percaya enggak sama yang gali omongkan kipetir? Dewek tang duwe percaya gali. Sabab ari ke pribadi dewek mah moal nang guru anu jadi incu nami banda kemampuan ilmu silat tingkat tinggi gali. Mun jadi anakna sauku jalma biasa aya paribasa uyah mah tara teh kaluhur. Wah da puguh ari kangaranan teureuh mah tang tu bakal nurun ka incuna. Dewi Kayang harita terus nyarita deui. Ada ngusulkan ieu mah Kang Gali. Apa yang akan mengusulkan yang menjadi pengusulan dirimu permata hatiku? Coba jelasin dong sama aku. Jadi kieu usul abdi mah ya. Ke di mana nang bule reng sanumpi dirina, kumaha mun samemeh mulang ka kampung kahuripan urang kababakan paningteuman heula we atunya.
Mohon nepungan Kak Sirawing bari minta restuna ngeunaan ka pamasudan urang anu bakaran dengan di kampung kahuripan. Tah kumaha mun kitu Kang Gali Jawal Idaman kekasihku. Usul dari sayangku ya nanti akan sampaikan kepada Nang Bule ketika sudah rengse menumpi dirinya ya. Akan tetapi keputusannya terus cocok ada di Nang Bule. Sebab sekalipun syariatnya budak lalaki yang mangkat rumaja, akan tetapi Nang Bule budak lalaki biasa. Ya. Dewi Manse, terbukti Nang Bule mampu memimpin barisan Dharmayuda di saat menggempur musuh yaitu barisan Warangkas Jaya yang dipimpin oleh Ki Warangkas di Paguron Lintang Jagat. Padahal di saat itu Ki Warangkas sudah menguasai dunia kejawaraan. Akan tetapi ketika tarung tandingan ngayunan Nang Bule menjadikan dapat dikalahkan sama Nang Bule. Dan Ki Warangkas merandapan tatu di dalam yang amat parna. Dan pada akhirnya terus menuju ajalnya. Peristiwa itu tentu saja tidak pihak musuh menyidam ya. Pihak musuh menyidam perasaan dendam terhadap Nang Bule. Dan bukan tidak mungkin di suatu hari akan ada yang balas dendam kepada Nang Bule. Malah ada kesentingan beja yang sampai ke Jawal Idaman kira-kira dan tentu saja selingan itu harus diperhatikan, harus dioptimalkan itu. Dipetir sisa bernyawa kerung kajurung kurasa panasaran terus nyarita. Nah sentingan beja kumaha gitu gali anu kudu jadi bahan perhatian ke urang sareat ya. Jika sok jelaskeun ka dewek Jawal Idaman. Bagi dipetir ya juga Dewi Kayang Manisi Permata Hatiku. Selentingan beja ya yang si Jawal Idaman terima yaitu tentang si Jagal Hawuk anaknya si Ki Warangkas dan dari Manintin. Dan si Jagal Hawuk anak lelaki yang umurnya sebaya dengan Nang Bule menjadikan lebih jelasnya ya beginilah ya